Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka sigana paneguh sanaya teh kateguh ku Kiragapati. Da buktina eta kolot anu masih keneh gagah teh langsung nyarita siga anu nuturkeun panalek hate sanaya. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Ayeuna mah aya nu leuwih penting deui di dieu nyaeta perkara katentreman di Karabiak. Sabab mun di dieu aya kakacauan kana tangtu bakal ngaganggu kana perjuangan anu leuwih lega. Ceuk Kiragapati deui sanaya ungeuk tur ari geus kitu mah manehna mimiti cumarita sadugina ka dieu kalawan direncangan ke rombongan Ki Sengket Haur. Lah. Kami mah nampa beja. Yen Ki Sengket Haur teh bajo ti Citarum. Kanjeng Tumengung motong kalimah. Sanaya neuteub heula ka Kiragapati. Bejakeun we. Naon bae? Nuku andika dipikanya oma sok bejakeun. Omong Kiragapati. Sanaya ungeuk. Ki Sengket Haur teh saleureusna mah pajuang anu mantuan Kanjeng Haji Prawatasari. Namung ku dongkapna Ki Admana anu culika. Ki Sengket Haur teh dikakaya dicilakakeun. Mung henteu we ari dugi ka di Baruang mah. Namung sanaos kitu Ki Sengket Haur teh ayeuna mah janten tanpa daksa. Tah salami anjeunna teu walakaya Ki Sengket Haur teh dikerem di lebet guha pangparatan Sang Hyang Tikoro. Ari salajengna Ki Admana nyamur niru-niru janten Ki Sengket Haur. Manehna milampah kajahatan bari nyamuni disapangkeun nami Ki Sengket Haur. Anu mawi ari anu kabauan mah nya Ki Sengket Haur. Ceuk sanaya panjang lebar. Ngadenge eta beja. Kanjeng Tumengung mah ukur cukcerk jeung gogodeg. Ngarunya teuing nasibna Ki Sengket Haur teh nah di mana ayeuna manehna? Pancek andika milu bareng ka dieu. Saur Kanjeng Tumengung. Ditanya kitu sanaya bati ngahruk. Nyata gambaran Ki Sengket Haur teh aya anu nyulik. Baru aya anu nyulik. Kusaha dah kira-kirana? Kanjeng Tumengung katawis ruwaseun. Sahasana mah parantos katawis. Namung sateajana dibuka.
saya urang medar anu sanesna bae. Ceuk sanaya. Saenggeus kitu sanaya teh laju medar pangalaman. Basa mungaran hanyat di darmaga kakarapiak. Disebutkeun ku sanaya yen basa manehna jeung baladna Kisengke Daur anyog ka sisi darmaga romongan teh dipapag musuh bari dibongohan. Saha anu jadi musuhna harita mah acan kanyahoan. Mung anu eces sacara demit balad Kisengke Daur tiluan tos dibinasa. Ari Kisengke Daur sareng baladna duaan ical tanpa raratan neui ka ayeuna gambaran. Ceuk sanaya semu haneueul. Beuh, kitunya leres pisan gambaran. Ceuk sanaya saenggeus batur-baturna leungit manehna oge ditarajang ku baladna Ki Darga Geni. Sakawitna maranehna nuding yen Jisim Abdi teh cenah baladna ti pendopo Karapiak anu jadi ulon-ulon tiwasna balad maranehna. Sawangsulna Jisim Abdi keukeuh nuding yen maranehna teh anu geus nyulik sareng mateni batur-batur Jisim Abdi. Namung saparantos silih harengan pamustunganana mah dua pihakanana ge henteu tiasa ngabuktoskeun kalepatan masing-masing. Tah di palebah dieu Jisim Abdi gaduh kapanasaran. Numata kawantunan Jisim Abdi naleungtik ka dieu. Kitu kaula nun. Mitra kaum dangu ngadangu laporan sanaya anu panjang lebar. Lang Kanjeng Tumenggung ngahuleng ngaraga menang. Atuh boh Ki Ragapati boh sanaya sarua papada ngahuleng. Anehnya, aneh. Kanjeng Tumenggung ngagereneng nyalira. Robina mah di lingkungan Pandopo teh nuju aya hiji lalangse anu kalindang demitna Kanjeng. Ceuk Ki Ragapati anu tita tadi ngabandungan sanaya baceo. Rupina lores pisan Kang Raga. Salami ieu Kang Rai teh ukur bingung. Saban-saban aya bae laporan pajah aya prajurit pendopo anu dicilakakeun ku baladna Ki Darga Geni. Ari kitu deui sawangsulna nuding-nuding yen prajurit ti pendopo remen ngakalakeun baladna Ki Darga. Sok padahal taya anu ngaku kitu. Nya ari sacara pamaréntahan mah pendopo teu resep ka maranehna. Tapi da tara ngahaja ngakalakeun bari ngabongohan. Kang Raka ge apal Kang Rai mah teu boga talajak kejem sarupa kitu. Saur Kanjeng Tumenggung teu weleh panasaran kana eta beja. Kabireung halis Ki Ragapati kerung-kerung bae. Tangtos Kang Raka apal pisan Kang Rai henteu resep kana papaseaan. Sanaos saur dengan Kang Rai teh jalmi ku ulin teu mampu mungpang kana kahayang kumpeni. Namung sanes mirisieun dioncelah tina kalungguhan salaku dalem. Da dina nas-nas nama sakumna pamimpin teh satekah pola hoyong ningali rahayat tata tentrem Kertara Harja. Sumangga geura titenan rahayat Kabupatian Bandung henteu kukurusuk mungpang kana kawijakan kumpeni. Hirupna ayem henteu kirang ketan henteu kirang keton. Da miara tatanen lalugina teu keuna ku bancang pakeuh.
kanggo Kang Rai ayeuna perjuangan Kang Rai mah sawates sangkan rahayat lalugina bae teu dikakayak ku bangsa deungeun. Perkawis tujuan-tujuan salajengna Kang Rai gaduh pangemut ulah gancang pincang kajieun lenau asal ngagemol kitu panginten. Soal tudingan leumpeuh Yuni tayakawani atuh da ku Kang Rai mah kaemut ari wani teh kedah ngukur kana tanaga ngagugu kawani wungkul nyalebur pangintennya. Saur Kanjeng Tumengung mani merele jeung panjang lebar cacaritana teh meureun ku hayangan emongkeun alesan naon pangna inyana boga kawijakan teu daek mumpang ka kumpeni. Paranya wis porantos dagang raga geus apa kapala badinya mah Kang Raka mau adek ngaguna sika kana adeg-adeg Kang Rai ayeuna. Ceuk Ragapati terus rasa sababan ari manehna mah sasat nyatru jeung merangan kumpeni. Bae papadaning kitu Kang Rai tetep kedah caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket ku kajantenan anu kaalaman ku pun sanaya. Ukurna teh lakeun yen pada leman nuju aya hiji kakiatan anu tujuanana hoyong ngadu domba antawis urang sareng ti Daraga Geni ngamangpaatkeun patelakna eta dua kakiatan teu naon kauntunganana anu baris kaala kumaranehna mah kitu Kanjeng. Ceuk Ki Ragapati leres kitu pisan margi kasaksian ku jisim abdi. Ceuk sanaya milu nyarita nyaksian naon sanaya. Kanjeng Tumengung ngareret kalawan teu disangka-sangka jisim abdi ngupingkeun hiji paguneman anu unina hoyong midamel kakacauan di padaleman sanes sakadar bade nebarkeun fitnah namung bade ngarebut kakawasaan. Ceuk sanaya togmol heuh kutan geus leuwih jauh geuningnya. Kanjeng Tumenggung ngalengak reuas cingbok bejakeun saha eta jalma anu boga talajak goreng teh cingan pok bejakeun benyer beaskeun. Saur Kanjeng Tumenggung angga direja beuki panasaran anjeunna teh saupami salira henteu kasigeung manah mah sae ku jisim abdi didugikeun. Ceuk sanaya bari cedoknya mah nya bejakeun saha eta mangkelukna. Kanjeng Tumenggung parantos teu sabar ari sanaya kala ngahulang heula jiga masih keneh nimbang-nimbang kana naon anu rek dicaritakeun. Sok geuwat bejakeun. Samemeh ngajawab sanaya ngareret heula ka Ki Ragapati anu jadi ulon-ulon kakacauan di Kabupatian Bandung teh tayalian iwati Ki Kartadita. Ceuk sanaya ngadenge caritaan sanaya Ki Ragapati mah ukur mesem bangunna teh geus teu ngarasa aneh mun ngadenge Ki Kartadita jadi euwah-euwah. Tapi sabalikna ari Kanjeng Tumenggung mah mani malohok bakating leuwas jeung hameng. Nu bener sianya capek teh jeung ulah lalawora deui sanaya. Piraku euy Ki Kartadita boga pola curaling kitu. Manehna teh sobat kami ti bubudak deuleu. Ceuk Kanjeng Tumenggung siga anu satengah ngancam ka sanaya.
sabab cenamun ieu beja ukur bohong jeung fitnah tinangtu sanaya bakal nyang harupan bahaya. Ulah salah sanaya Ki Kartadita teh di dieu mah dipika ajri. Sababnya manehna neku kami dianggap panasehat teh nya manehna pisan anu sok mere sumanget malar kami tetep pengkuh dina mertahankeun harga diri ieu teh. Ceuk Kanjeng Tumenggung. Diantawisna Ki Kartadita teh masihan nasehat malar Kanjeng Tumenggung ulah ngelehan teuing kakomplotan Ki Darga Geninya. Ki Ragapati nyelengkeung. Memang gitu pisan Ki Raga. Ceuk Ki Kartadita, komplotan Ki Darga Geni ulah dibere hate. Sabab mun diantep bakal ngalunyak gitu cenah cek Kanjeng Tumenggung teh. Dah gitu pisan anu dinasehatkeun ku Ki Kartadita ka Ki Darga Geni oge. Ceuk Ki Ragapati deui munguh mata kreuwas keur Kanjeng Tumenggung. Lain bae Kanjeng Tumenggung dalah sanaya oge reuwas. Ku teu sangka cenah horeng Ki Kartadita teh lancalinci ngan sanggeus manehna inget kana paguneman antara Ki Kartadita jeung Ki Wirandika. Sanaya oge beuki percaya bae kana caritaan Ki Ragapati teh. Malah sanaya mangarasa muji ka Ki Ragapati meureun mata Ki Ragapati merlukeun nyimpang heula ka wewengkon tatar ukur oge. Alatan ngarasa yen di ieu tempat teh keur dirungrung ku bahaya anu datangna eces ti Ki Kartadita. Sanaya muji sabab Ki Ragapati teh geus sanggup nalungtik nepi ka palebah dinya. Bener eta teh kitu Ki Raga. Ceuk Kanjeng Tumenggung molohok keneh. Leres pisan kitu. Jeung Rai. Namung bilih masih keneh Cang Jaya mah. Cobi bae atuh padeos deui pun sanaya. Manawi manehna gaduh keneh wartos geuneun. Ceuk Ki Ragapati ngareret. Atuh Kanjeng Tumenggung oge sami ngareret ka sanaya. Cing, sugan sia masih keneh boga beja anu aheng. He sanaya, saur Kanjeng Tumenggung. Ulah kirang-kirang pangapunten bilih wartos-wartos anu didugikeun ku jisim abdi. Matak ngajengkarkeun manah salira. Temal sanaya bari cedok mah teu naon-naon. Boh beja alus, boh beja goreng eta teh penting dipikanya ku kami salaku papayung nagara sanaya. Saur Kanjeng Tumenggung bari rumenghap. Margi anjeunna parantos ngaraos wireh beja ti sanaya teh lain beja alus. Dupi Ki Kartadita teh parantos gawe bareng sareng urang jero anu kahiji sareng Ki Wirandika. Ari anu kaduana nyaeta Ki Sungkawa. Ceuk sanaya deuleu eta nepi ka kituna kami mah asa teu percaya. Apan maranehna teh sakitu dinodna ku kami teh. Maranehna geus dibenum dina pangkat anu luyu jeung kamampuhna. Saur Kanjeng Tumenggung. Rupina kasayan dampa salira teh teu acan katarimakeun ku aranjeunna. Da buktosna pun Sungkawa mah cita-citana teh keukeuh hoyong janten patih. Ari pun Wirandika cenah ngaraos langkung ngagaduhan hak janten Tumenggung Bandung. Eta nu duaan teh sasat digeberan ku Ki Kartadita
supados beki sumanget baik garaduh cita-cita kanggo ngaruntuhkeun wibawa dampal salira. Komplotan Ki Darga geni teh teras bae diojok-ojok supados beki keheul beki amek kagamparan nyalira. Carana menguh kejem sareng taya ras-rasan. Baladna Ki Darga geni teh seueur anu dipateni teras ditudingkeun kana panggawe prajurit pendopo. Atuh sabangsulna aya sabubuhan prajurit pendopo anu ngahaja dibinasa ku Ki Kartadita. Ieu oge teras bae ditudingkeun saolah-olah panggawe komplotan Ki Darga geni. Ieu teh cenah taya sanes maksudna mah supados permusuhan antawis gamparan sareng komplotan Ki Darga geni teh beuki meuweuh bae. Saupami duanana parantos bocok di araben saurna giliran maranehna anu ngancurkeun salira. Kitu Gusti anu kapendak puji si abdi teh. Ceuk sanaya ngadangu eta laporan rarai Kanjeng Tumenggung bari ngagebrag meja bakating ku keheul. Sanggeus kitu jung Kanjeng Tumenggung deh cengkat bari panangan neulak cangkeng. Basa Kanjeng Tumenggung bade nyalukan gulang-gulang. Ku Ki Ragapati dihalang-halang. Nah make halang-halang saya lupa. Eta jalma anu tiluan geus hianat ka aing. Eueuh deui hukumanana salian di ruang kerepes atau dihukum gantung nepi ka bae. Saur Kanjeng Tumenggung teh eje geler. Lir kabiasaanana anu sabar jeung nyarios saperluna teh. Saena mah ulah ganjang pinjang. Margi ieu teh masalah anu kacidabotna. Kirang-kirang adi-adi baris nyanak picalakaeun ka sasaha yeuh. Ceuk Ki Ragapati. Bener. Mun diantep sinaka dalon-dalon bakal mawa picalakaeun. Nya urang pisan anu baris cilaka teh. Walon Kanjeng Tumenggung. Sakedap heula Kang Rai sakedap. Dangukeun ieu pamendak Kang Raga ieu. Ceuk Ki Ragapati mapera amarah Kanjeng Tumenggung. Geus kudu kumaha deui? Saupama lain kudu dicangkalak eta mangkeluk anu tiluan teh. Kudu kumaha deui? Saur Kanjeng Tumenggung teu sabar. Eta mah tugas anu gampil pisan. Namun aya hal anu rada sesah teh. Nya eta ngabuktoskeun yen maranehna bade jadi euwah-euwah. Upami urang padu nyangkalak baritan karena bukti tarwane bakal urang anu cilaka. Kang Rai kudu waspada. Eta anu tiluan teh kacida dipika ajrihna ditatar ukur teh. Ki Kartadita sohor salaku pajuang priangan. Di Cianjur kompeni teh teuneng ludeng nyusul-nyusul Ki Kartadita. Namun ditatar ukur mah kompeni tajan gaduh kakuatan. Ya hartosna posisi Ki Kartadita teh nuju untung. Manehna seueur baladna saupami tanpa bukti anu eces urang nyerek pajuang tangtos pajuang sanesna bakal teu simpati ka urang. Ataupun kitu kene mun urang ngahukum dua pejabat pendopo tanpa bukti. Nya urang anu bakal ruga. Batur moal ngarojong ka urang Kang Rai. Ceuk Ki Ragapati panjang lebar. Ari geus kumaha atuh Kang Raka? Saur Kanjeng Tumenggung teh. Anu penting mah urang akalan supados herang jaina benang laukna.
Hayu urang lengsekeun ieu pasuaran. Dugikeun ka tengah balukarkeun riributan anu langkung lega deui. Nya, kumaha atuh alusna? Sumaha urang aremutan heula we. Ceuk Kilagapati deui ngajak Kanjeng Tumenggung katut sanaya mikiranan tareka. Hapunten jisim abdi ngalalangkungan majengkeun pamenak. Ceuk sanaya geus cedok nyemah deui wae. Heuh. Kumaha alusna sanaya euy. Rupina anu gaduh ulon-ulon pikiran jahat teh. Mungki karta ditawungkul di dieu mah gambaran. Mungki karta ditawungkul. Kumaha make bisa cuma dita gitu. Nah ari nu duaan mah henteu jahat gitu. Ki Wirandika sareng Ki Sungkawa mah salaresna ukur kabongroy ku pangeula wungkul. Eta dua pangagung teh salaresna mah mung gaduh ka hanyakal wungkul wireh pangkat anu ayeuna kirang nyugemakeun. Da saupami aranjeunna ngaraos cekap pangangkeun mah rupina moal kabongroy ku sora ti sisi ti gigir. Jadi maksud sia teh eta jalma hiana teh kudu diburuhan pangkat anu hade ha? Saur Kanjeng Tumenggung heran kana pamanggih sanaya. Hiji-hijina jalan supados bengkah sareng Ki Kartadita mah mung eta gambaran. Jisim abdi mah ngaraos salaresna anu nuju bimbang dina ngayonan kahirupan teh Ki Kartadita sanes anu duaan eta. Ki Kartadita teh kahoyongna ageung. Di pamoyanan bae manehna teh gagal dina cita-cita ngarebut kakawasaan Padaleman. Nya panginten leuntak ka dieu ngojok-ngojok batur supaya baruntak. Saupama tos baruntak, jisim abdi yakin anu nampi kauntungan mah ukur Ki Kartadita. Gitunya. Leres kitu gambaran. Nu matak saena mah olo bae anu duaan teh ku pangkat. Saha anu terang saparantos di persen pangkat luhur mah duanana jandan Malik Satya kagambaran. Namung saupami parantos di benum pangkat luhur eta anu duaan teh nyucud keneh. Nya panginten name dipasihan tindakan tandes. Namung saupami dipasihan pangkat aranjeuna jadi saratia eta mah kauntungan kanggo gambaran. Kela tuh. Kami kudu mikir heula untung rugina yeuh. Saur Kanjeng Tumenggung. Sabot Kanjeng Tumenggung hulang-hulang teh. Ari Kilagapati mah nyarita anu intina mah ngarojong kana pamadegan sanaya. Ceuk Kilagapati, jalma anu niatna ngajauhan mah ulah dijauhan deui. Tapi kudu dideketan. Bere maranehna kanyaah. Jeung bere maranehna perhatian, insyaallah manehna bakal malik ngadeukeutan. Ceuk Kilagapati deui. Bisa jadi ieu teh cenah lain samata-mata urusan kahadean. Tapi meleg-meleg jang kepentingan politik bae. Gabungan Ki Kartadita oge ulin politik. Manehna teh ngahaja ngojok-ngojok jalma anu keur bumetah kumaha sina boga pikiran anu lain-lain jeung sina kagendam ku pangaruhna. Alhasil urang teh sabenerna mah kerebutan pangaruh. Saha anu pangaruhna gede nyaeta anu baris unggul. Mere maweh jeung babagi pangkat teh bisa jadi nas-nasna mah pikeun ngarebut pangaruh. Ceuk Kilagapati deui. Mitra kaum dangu papagah Kilagapati jeung sanaya teh
tetela digugu ku Kanjeng Tumenggung. Isuk pagetona Boh Ki Wirandika boh Ki Sungkawa diogan pikeun deheus ka Kanjeng Tumenggung. Mimitina mah duanana teh rada curiga. Eta meureun wuri-wuri mariksa tawanan anu nalahana sanaya. Isuk pagetona maranehna diparentah deheus. Ngan sageus jonghok jeung Kanjeng Tumenggung, angot sageus dicaritaan ku Kanjeng Tumenggung, maranehna teh sasat hookeun balas ku teu nyangka sacongo buuk oge. Kumaha teh kitu? Sabab maranehna diangkir linggih teh dumeh kaserenan tanggung jawab anu leuwih badag deui dina ngolah nagara. Dina harti sejen peranan maranehna di pendopo kabupatian teh ditingkatkeun. Boh Ki Wirandika, boh Ki Sungkawa pangkatna dikukuhkeun sina nyekel wewenang. Wirandika anjeun teh boga jasa anu badag ka nagara teh. Atuh begituna anjeun geus meujeuhna boga pangkat jeung wewenang anu hade. Namatak ti samatayana anjeun dibenum jadi mandri gede kalawan tugasna nyekel tanggung jawab di kabupatian. Sed saeutik ti wakil kami. Anjeun oge kudu jadi wakil kami dina makilkeun kebon-kebon kopi di wewengkon tatar ukur. Sakur setoran-setoran hasil bumi anjeun anu ngurus. Atuh geus sabab wewenangna sakitu gedena, ti samatayana anjeun narima penghasilan 100 gulden sataun. Ditambah persenan saupami pelakopi mecekil hasilna. Saur Kanjeng Tumenggung teh. Sanggeus cumarita ka Ki Wirandika, giliran Ki Sungkawa anu diajak sacarita teh. Ari anjeun Sungkawa, ku kami ti samatayuna anjeun sah dibenum jadi patih kalawan boga kakawasaan mutlak nguruskeun bawahan anjeun kayaning kumetir jalan anu ngurus jalan, kumetir kopi anu ngurus kopi jeung kumetir cuke anu ngurus cuke rahayat. Anjeun boga penghasilan 60 gulden sataun ditambah ku persenan saupama cuke tina hasil bumi ningkat. Ngan bebeujeuh satu tas anjeun dua anjara di Pangagung anu diugung-ugung ku rahayat. Anjeun duaan ulah poho ka rahayat. Sabab sanajan urang diugung-ugung ku rakyat, dari nas-nas nama urang teh boga kewajiban nuyun rakyat malar hirupna beki ningkat, beki tentrem jeung beki raharja. Kami mung boga bawahan anu beungeut nyang hareup ati mungkir ka rakyat. Ulah pura-pura bebela ka rakyat, tapi sabenerna ukur nyeusepan getih rakyat. Kumaha saranggup atawa henteu? Saur Kanjeng Tumenggung ka Ki Wirandika jeung Ki Sungkawa. Demi ngadenge kasauran Kanjeng Tumenggung, boh Ki Wirandika, boh Ki Sungkawa, awakna teh mending ngadeg-deg jeung seungutna gawena teh carang apoe. Sigana mun lalur asup teh moal karasaeun. Panon manggis puguh olohok mata simeuteun. Kumaha teu arek kitu da puguh saeutik oge teu nyangka pisan. Puguh-puguh apaan maranehna teh. Niatna arek deleka. Ceuk kasarna mah duarana oge geus samiuk. Arek baruntak nyilakakeun Tumenggung. Kitu apa?
ari ieu nahabet dibere kamuliaan. Tina ukur awak ngadeg-deg jeung sungut calangap, boh Ki Wirandika, boh Ki Sungkawa, pamustunganana nyegruk cirik maneh nyerian. Tayohna ngarasa kagagas ku kahadean Kanjeng Tumenggung. Ningali anu sumegruk cirik teh, ari Kanjeng Tumenggung mah teu lemek teu nyarek. Ngabetem we, anjeunna apaleun pisan. Naon pangna eta bawahanana anu tadina arek ngabaruntak jadi rumai Cimata. Meges. Montong arek jadi sedih gitu. Aban kami teh sabenerna mah hayang mere kamuliaan ka anjeun duaan teh. Tapi naha beti papagu Cimata. Saur Kanjeng Tumenggung teh. Ari diomongan gitu deui. Boh Ki Wirandika, boh Ki Sungkawa, lain repeh, tapi cerikna ngadon beuki euriheun. Malah mah teu kungsi lila, brek duanana dareku bari ngagalentoran dampal suku Kanjeng Tumenggung. Anu digalentoran dampal suku nama ukur ungguk-unggukan bari mesem. Malah cek gerentos hatena Kanjeng Tumenggung, bener cek caritaan Kang Raka Ragapati katu Cisanaya. Yen teu salawasna musuh kudu dijauhan jeung teu salawasna ngalehkeun musuh kudu ku kekerasan. Buktina ku budi jeung welas asih mah kangewa deungeun teh sirna sapada harita. Hecek gerentosna Kanjeng Tumenggung bari sakaligus ngarasa tumarima kana usul anu kungsi diasongkeun ku Ki Ragapati jeung ku Sanaya. Mitra kaum dangu, beja ngeunaan di benumna Ki Wirandika jeung Ki Sungkawa teh ka emper-emper da puguh ku pihak pendopo oge dihaja dibewarakeun ka umum. Anu ngadenge beja teh oge kaasup Ki Kartadita. Ngadenge beja sarupa kitu puguh we keur manehna mah lain atoh. Malah amarah nanti ngadon beuki ngagugudag. Kurang ajar, pinter pisan si Angga Direja teh geuning. Bisa ngolo-ngolo si Wirandika nepikeun ka lungguh kawas munding ditenok. Duh. Ceuk Ki Kartadita awakna karasa haridang. Harita keneh manehna mah gewat bae nepungan kelompok Ki Darga Geni anu nyumput di leuweung-leuweung gerot anu aya di memunggang Gunung Wayang sisieun Huluwotan Citarum. Ieu teh tempat anu geueuman kacida. Sabab mangrupa wewengkon leuweung gerotan. Tara kasabaku manusia kajaba siluman-sileman jurig marakayangan. Lamun mah aya manusia anu wani ngulampreng kapala badinya adawa malah nyamuni dina rungkun anu poek eta teh ukur komplotan Ki Darga Geni. Nya kadinya pisan Ki Kartadita teh muruna. Manehna mah geus dibere iber ku Ki Darga Geni yen saupama arek nepungan nya kudu muru Huluwotan cai nyusu Citarum di mumunggang Gunung Wayang teh. Basa anyog pabeberang kalebadinya oge geus dipapag ku komplotan Ki Darga Geni. Hei hadiran Ki Kartadita, kumaha bejana kaya di dayo karabya kanyar-nyar yeuh. Ceuk Ki Darga Geni anu ngahaja mapageun Ki Kartadita tina tukangin rungkun dibarengan ku welas-welas baturna.
kaayaan teh teuingku cedem malah mah papedut halimun ting ayang kang dina dahan-dahan kai leuweung sakitu keur tengah poe oge dari cahaya nama henteu bisa asup ka jero leuweung. Cager hara mitra hanyakal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.